Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma ridho jeung anapun ari ridho bil qada'i kalawan takdir eta patama maka kedah ngarenung anjeun. Wihina itu ridho bil qada'i teh aslaini kana dua pokok mukni aini anu dialap cukup duanana. Lama zida nutaya tambah-tambah naeta mawujud alaihima karena itu aslain. Aduh mari salah sajina itu aslain etama perkara pirido anu tetap tina ridho teh minang faidati tina faedah fil hali dina zaman ayeuna nyaeta dunia wal maali sareng zaman ayeuna engke tegasna akhirat. Amal faidatu anapun ari faedah filali di ayeuna dunia filali ayeuna di zaman kieu nyaeta dunia eta paparogul qalbi mangka kosongna hate wakilatul hami sareng saeutikna ayeuna kabingung saeutikna ayeuna kabingung min ghairi faidatin kalawan teu aya faedah. Walidalika kulantaran itu paparogul qalbi kola tos ngadausa badu zuhadi sapalina pirang-pirang jalma nu ahli zuhud rahimahum muga asika itu badu zuhad sallallahu Gusti Allah idza kana di mana-mana aya naon al-qadaru papasten teh tahaqqan hak atanapi bener palhamu mangkari kasusah eta padlatun paleleuwih wasru jeung ari asalna itu qala badu zuhad eta al-khabarul ma'suru hadis anu geus aya na ma'sur ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna usasuna Kanjeng Nabi eta qala ngadu Kanjeng Nabi libdi Mas'ud ka Ibnu Mas'ud radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Ibnu Mas'ud liyakila supaya ayeuna saeutik naon hamuka ayeuna kasedih anjeun atanapi kabingung anjeun wa majeng ari perkara kudiro anu dipastikeun itu emma yakun maka bakal tinemu itu emma kana tam yakun maka bakal tinemu wa majeng ari perkara lam yuqaddar anu dipastikeun itu emma lam yatika eta lam yatika moal datang maka anjeun ada ari hadis teh eta huwa ari hadate eta al kalamul jami'u cariosan al jami'u anu ngumpulkeun an-nabawiyyu anu bangsa kanabian al baligu anu ayeuna kitu baligu anu ayeuna geus ayeuna nepi pikir latilabdihi dina saeutik lapadna kalam wa kasrati faidati manahu sareng seueurna faedah makna itu kalam wa amal faidatu jeung anapun ari faedah fil ma'ali di akhirat eta pasawabullahi ta'ala mangka ganjaran Allah ta'ala wa ridwanuhu sareng karidwan Allah qala tos ngadausa Allah ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu radhiyam kami garido sallallahu Gusti Allah anhum kaitu kaum mukminun wa radu sareng ridho itu kaum anhu ti Allah wa majeng ari perkara pisuh tinu aya dina ayana bandu minal hami tina kabingung wal huji sareng kasedih wa dojari sareng ngarasula fil hali di ayeuna pada harita wal wizri sareng dosa wal ukubati sareng siksaan fil ma'ali di akhirat bila faidatin kalawan taya faedah idil qada'u karena ari qada ari takdir eta napidun anu narus atau napinu terwujud para yang soripu mangka ayeuna moal ayeuna leungit itu kodok bihamika kalawan ayeuna pasujan anjeun wasuhtika sareng benduna anjeun kama sakuma perkara kila dicarioskeun mari perkara qad kudia anu geus dipastikeun itu mah Ya nafsu, he nafsu, pastabiri mangka sabar anjeun lahu kana itu mah
walaki sareng eta tetepikeun anjeun al amanu ari aman minal ladzi tina perkara lam yukdar anu teu dipastikeun itu ladzi wa tahaqqaqi sareng nyatakeun adan wa tahaqqaqi sareng nyatakeun anjeun nafsu nganyatakeun anjeun nafsu innal muqaddar sayseuna perkara anu geus ditakdirkeun eta kainun bakal wujud. Eta kainun bakal terwujud hatman ayeuna bari pasti alaika ka anjeun subarti boh pada uga anjeun sabar amlam tasbiri atanapi anjeun teu sabar atanapi anjeun teu sabar wal akilu jeung ari jalma nu berakal eta layah taru teu milih akil alhamma kana kabingung bila paidatin kalawan teu paedah malwiji sartana dosa wal ukubati sareng ayana siksaan ala rohatil qalbi kana ayana enakna hate wa thawabil jannati sareng ayana ganjaran surga wal asusani jeung ari ayana wah muka teh bos siada teh kabejaan teh dek narempo di mana wal asusani wal aslusani jeung ari pokok nu kadua eta mah perkara pisuhti nu aya dina ayana bendu teh min idomil khotori dina gedena kakhawatiran wa darari sareng kamadaratan wal kubri sareng kakupuran wa nipaki sareng munafik ila ayat tadarukah wa ain yusulan kaitu insyaallah Gusti Allah taala wa ta'ammal jeung ayeuna ngarenung anjeun ka Allah taala kana dawan Allah taala wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum fala wa rabbika mangka demi pangeran anjeun Muhammad mangka demi pangeran anjeun Muhammad la yu'minuna teu ngimankeun itu kufar hatta yuhaqqimuka sehingga menta hukum atanapi ngajadikeun ayeuna hakim itu kupar ka anjeun pima dina perkara syajaro anu sulaya itu ma bainahum di antarana itu kupar sumalaya jidu teras tenemu itu kupar pian pusim tina pirang-pirang awakna kupar harojan kana rupak mematina perkara qadaitan utos mastikeun anjeun wa yusallimu jeung ayeuna anut anjeun atanapi pasrah anjeun tasliman kalawan pasrah temenan panapa mangka nganapikeun insyaallah panapa mangka nganapikeun Gusti Allah al imana kana iman wa aqsama sareng sumpah Allah ala faqdil imani kana sepina iman aman tu jalma sahitonu bendu man wa wajada jeung nemun man pi nafsi awakna man harojan kana ayana karupek atanapi dosa min qadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tina ayeuna ngasikeun Kanjeng Rasulullah SAW pakai pamangka eta kumaha haluman ari tingkahna jalma sahitonu bendu man qadahu ta'ala kana takdirna Allah ta'ala maqadra wa ayeuna jeung nyata-nyata geus ngariwayatkeun kami anallaha ta'ala kana saesuna Allah ta'ala eta yaqulu ngaduh Allah man lam yarda sing saha jalma lam yarda anu teu ridho man bi qadai kalawan qada kaula walam yasbi jeung teu sabar man ala balai kana ayeuna balai kaula walam yasbi jeung teu syukuran man ala na'i kana pirang-pirang nikmat kaula pa yatahibna ka ngalap man ilahan kana pangeran siwai anu salian ti kaula kila diceroskeun kana olah-olah Allah teh eta yaqulu ngaruh Allah haza ari itu al-muttasib bimadukir al-muttasib bimadukir teh eta layardoni terido itu hada ka kaula robban tingkahna jadi bari jadi pangeran inaya suatu dina mangsana bandu hada paya tahib maka ngalap hada robban kana pangeran ahoro sejen yardahu anu ridho hada kaitu rob wahadari hadis eta goyatu baidi puncakna ancaman wa tahdidi sareng panyingsieun liman pikeun jalma aqala anu berakal man walaqad sadaqwa sareng yakti las kacida sabadu salapi ayeuna kitu ulama salaf itkila karena ayeuna kitu diceroskeun lah ka badu salaf
Mal ubudiyah ma eta naon al ubudiyah tu ari ubudiyah. Wa majeng eta naon arububiyah ari rubiyah qala ngadawuh itu baru salap li robbi eta tetep pikeun pangeran ayak dia ari ayeuna kitu ayak dia ari ayeuna nakdirkeun rob walil abdi sareng eta tetepkeun hamba ayak do ari ridho abad. Baida kodo mangka di mana-mana nakdirkeun sa robo pangeran walam yardo sareng teu ridho sal abdu si hamba pamahunaka mangka teu aya hunaka eta tetep di itu ida kodo abudiyatun ari ayeuna kahambaan wala rububiyatun sareng teu aya ayeuna sifat kapangeranan. Patah amal mangka ngarenung anjeun hadal asla kana ieu pokok wandur sareng ningal anjeun di nafsika pikeun awak anjeun. Lalaka mudah-mudahan anjeun teh tata selamat anjeun bi aunillahi kalawan pitulung Allah wa taufiqihi sareng taufeqna Allah.